biar ai tadi nih tah mana itu main pangungan manuk lain diantep we cenah ngadaharan pare abis itu mah ngomong mana gebahan manuk tong cenah ngadaharan pare mana salah gila euy manuk teh ngenapuk kieu tekoprek panen itu ya. Haya! Manuk teh naon mana emprak gitu juga nu jigrah emprak jigrah kumaha kenuan ieu manuk manuk heuh segala kudu ditutunguan manuk semua semua dewek we main ke mana mana kalau reso anjing ieu mah aduh nyebuteun kieu euy kebiasaan mana ke mana atuh mau HP orang sagede panginungan ke manuk euy heuh atuh bilang moal sagede yang kecain manten burukeun parupa kembali alus arah runtut tuh bukan dah ulah digebakeun dah tadi gini tanah tungguan kembali nah ini ngenan ari geus mah aduh mondi rohdi ceuk si Haji mah kumaha ieu teh aing kita tungguan manuk aing manuk teh kana pukieut di mana jelemana Ki, hari mana kelas sare kita ditungguan manuk teh, hari beak kumaha ye mana? Kapan ku aja ditungguan tuh arah runtut manuk mah tak jadi kebakeun pagi tadi tungguan manuk atuh dikebakeun ku aing teh aing mana? Maksud aing mah tungguan manuk lah cenah kanan pare aing tinggal dikabeaki kumaha aing mana? Biar ai tadi nih tah mana kitu main pangungan manuk lain diantep we cenah ngadaharan pare abis itu mah ngomong mana gebahan manuk tong cenah ngadaharan pare mana salah dasar semua pangkat teh Haji aing mah pare aing beak gitu buah sakit asa geus kapanggil liangna aing ngarapleut mah kitu tah digepi kan kita ka pereumpeunan teh jadi kita keluar dari gisi belut teh jadi tinggal nyokotane kitu tah ngaji geus beres atuh bari ngaji gong oge dan mah kurang nean belut jang dahar-dahar wae mah mana ya euy saya yang aja tandinganan euy liangna gerde euy biasa sok badot geus kieu mah euy jadi kenal budak teh tadi jelema teh gituan coba kan dia dikenal mana keur ngalabelut mah Haji ngelapleut benang can belutna can kudu mangaji ara rese teh mana mah pelat di kabar itu keur budak ngelapleut teh lain diurak gitu lila diurak mah di kumaha tuh mah Haji asa geus kapanggil liangna ngelapleut mah kitu tah digepi kan kita ka pereumpeunan teh jadi kita keluar dari gisi belut teh jadi tinggal nyokotane kitu tah maneh mah sok coba pecahkan ku maneh kebisaeun gitu tapi benar oge nya euy soalnya pan ieu imahna lamun digubruk-gubruk pasti beureumpeunan urang kumaha coba sugan bener euy aing mana yang kalangan aing kenaon kitu-kitu eta ngalabelut net belut kitu-kitu sia mah pan tadi cek Mang Haji cenah kudu di kitu-kitu marah ka pereumpeunan Mang Haji saha Mang Haji Mas Nufi maneh mah daek digawean kudu kitu astagfirullahaladzim ruksa kalangan aing tinggalin ti kademes kieu di waro maneh mah geus puguh jelema teh eta mah kurang sehat didenge maneh mah geus kacu-kacu rejet tuh kalangan daek jadi pesek we ini kacu dasar Haji gemblung lain menang belut ieu malah melang carekan aing gusi komen buat sakit tapi kita kudu lem biru kumaha di lem biru ieu paling ngomikeun itu aduh double kill triple kill atau triple kill tah maniak atau maniak maaf modar goblok deh naon itu si aku naon ade teh ringan we ring rangkeun sih iya aing keur bayuan highway parem HP teh butut kieu HP kita kudu lem biru
Kumaha di lem biru Yuk teh? aing ngomikeun. Tah itu. Nah, make dibantingkeun apa aing? Depan di lem biru, lempar beli yang baru. HP butut dipake wae ieu mah. Cumenos kolot-kolot. Kopakeun taplok. Ku aing ditaplok, aya yang ditaplok mah sia teh. Ngaganeungkeun taplok, ku aing tadi taplok. Ai maneh. Welcome guys, selamat bergabung guys, bantu teplok guys, teplok guys, kali dua teplok terus guys, terus. Kurang mejeng ayeuna mah. Si Bobet kenaon di jelema teh. Taplok. Bangun yang ditaplok sieun teh ieu teh. Itu cuy ngaganeungkeun. Ku aing taplok sia bangun. Aya euy. Kebuk wae taplok sia. Sok atuh tong pelit sok, kopakeun taplok. Ku aing ditaplok, aya yang ditaplok mah sia teh. Ngaganeungkeun taplok, ku aing tadi taplok. Ai maneh. Mana yang ditaplok kalian? Aing keur ngelip. Kerengelip. Sia mah. Coba bau di Aing panjang aing mah yang ditaplok baru ditaplok ku ganggu aing. wae. Wah sakit.